Bil, aing terek nanyakeun duit nu kamari teh. Aduh, bul, hampura euy duit teh. Atuh diusahakeun isukan ya. Yeuh, dipake duitna. Heeh. Urang balik, pokona isukan kudu aya heuh, Bil. Heuh, bul, hampura ya. Turut tururut tururut. Aduh, anjing, aing keur baroga di Cibul mah. Lagi di goblok. Tururut. Ah, aing nelpon si Murad ah. Aing erek nagih hutang. Nu kamari teh. Yang ira isukan. Oh, isukan ku aing rek dipake wayahna isukan kudu aya. Oh, siap-siap ini usahakan. Kudu hayang ngapal pokona isukan kudu aya. Bil keur naon? Lain berat aing teh keur ieu ieu teh. Kita di hutang si Cibul aing. Aing geus sarua boga hutang si Cibul euy.